jalma-jalma nu barisa ngaparentuk undang-undang nuluyu jeung kaya nu suruh di negeri hukum keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia. Haji Dudung tacan pulang umumna sa-Indonesia nu kasebut Sunda geus Sunda alit ku wakilna estu utuh tereh-terah perjuangan anu cager balager sarta jalujur malum luang nu katukang seueur anu nyiliwuri. putra Pandu kang lumampah wontening alas di prasarana Astra jingga kaya wong gendeng mun benang moal aya hampura seri sasaak wae awakna komo bari jeung ngaku rumasa maling layang cabus kalibusana di udag kabelah wetan tegeus aya di kulon di udag kabelah tongo di lebak kuring ising ai di deukeutan sin maledog kulu luar biasa mangkaning sia teh malaweun deui sapraptanepun Raden Gatotkaca kumelayang di awang-awang ningali kahanap aya ramana nuju ngajentung lajeng nyirorot kahanap Denera ingkang sampun prapta Denera sampun prapta ya diarep-arep ditata di sia sadaya-daya lumayan tenepangan heula eyang uyut abiasa sareng paman Arjuna mana ada si jenet Kangjeng Rama paman nuju ka nagara Dwarwati maksad
ngawartosan Uwa Batara. Ieu. Kumaha parantos penak si Cepot. Geus. Ngan ripuh yai. Maksudna di udag ke belah wetan aya di belah kulon. Capek aing nanyak mudun ka itu ka dieu. Di Arab-Arab tita tadi. Sawius Kangcing Rama antos di dieu urang giringkeun si Cepot manawi lumpatna ka dieu. Pagihkeun. Mun pagih tok aya hampura podaran teu sigeblek. Ayo Astra jingga mah senang-senang istuning aya di leuweung ngarasa betah sanajan bari jeung nuju di udag-udag kitu pageuh dina pamadeganana ya da geus ditanggung jawab jeung rasikona ngaran dewek jadi bangsat jadi buronan jadi buronan akan teh nama jadi buronan di mana we hirup yang sana keur di teangan dek euy eta cenah bejana akan teh di teangan kudunungan marukana dewek teu apal meureun keune antep eta kudu daek cuka cokot ka barang ngahaja dewek teh nyokot layang jamu sekali musada je euy mancing maranehna supaya dararatang ka dieu oh kitu akang hari tanggung jawab naman atuh da keheul aing mah dah kesal kumari akang make keheul ieu layang jamu sekali musada teh ayeuna dengan ukur dijeun cocoan tapi itu kitu teh kan padahal eueuh deui hiji-hijina nagara anu ngabogaan lambang